أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من
supaya tentrem itu nafsir ilaiha serta itu zaujah falamma tarasha maka samang-samang tresna suka itu nafsir karena itu zaujah hamal maka mengandung itu zaujah hamlan kalawan kandungan khafifan anhampa famarot maka ngalangkung itu nafsu falamma asqala maka samang saberat itu hamba da'awa maka ngadua Allah ka Gusti Allah Rabbahuma terusna ka pangeranna lakin ataitana yakin lamun ngaparinan anjeun ka kaula sholihan kana soleh lanakunanna yakin bakal bukti kaula sadaya minas syakirina eta di golongan pirang-pirang anu syukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minal khasirin minasyakirin. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah anu geus nyieun ka aranjeun kabeh wahai manusia anu asalna min nafsin wahidah tina diri anu sahih salah nafsin wahidah teh ae anak tergesna Nabi Adam. Jadi asal mula manusia anak kiwali gereyak loba munijingan ieu dunia telacan anu samemehna jeung anu sabadana asal nama nafsin wahidah asal nama ukur sakuran didamel ku Allah teh nyaeta Nabi Adam. Adam kesaha makhlukun minal ma'i wattin hiji makhluk nu didamel ku Allah tina kana tina cai jeung kan nu diadona nu digawe. Anu asal eta kang jeung cai teh Adam tuluy ku Allah didamel diayakeun taneuh jeung cai. Jadi taneuh jeung cai Nabi Adam ditulah keneh Allah ngadamel taneuh jeung cai. Allah ngadamel taneuh, Allah ngadamel cai. Terasa padana eta Allah ngadamel taneuh jeung cai dibentukkeun jadilah Nabi Adam. Alhasil anna Adam wa auladihi wa auladahu mawjuduna min Adam. Ia nuduhkeun bahwa Nabi Adam jeung turunan-turunan Adam termasuk urang eta kabeh diayatkeun sabadaeun. Panggil asalna taneuh jeung cai teh tuluy diayatkeun didamel ku Allah taneuh
Tina taneuh jeung cai eta Allah ngadamel Nabi Adam. Ti Nabi Adam anak baranahan nepi ka urang. Lamun ditarik mundur ka tukang bahwa urang teh adalah anak incukna Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam dijieun tina taneuh dijieun ku Gusti Allah tina saluhur. Berarti Nabi Adam jeung turunanana asalna tina eueuh di ayat kabeh maujud Nabi Adam di ayat ke-3. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaihi. Nasabah dan didamel Nabi Adam alaihi salam ku Gusti Allah. Jangan gelek jadi bentuk manusia tuluy ditiupkeun ruh ku Gusti Allah jangan hirup. Disimpanlah Nabi Adam di sawarga anu pinuh ku kanikmatan. Tapi najan di surga pinuh ku kanikmatan, curang cileun Nabi Adam kesorangan. Terus ditaros ku Gusti Allah, wahai Adam, nama kurang kanikmatan kami nu dibikeun ka anjeun di surga. Cek Nabi Adam nikmat mah Gusti teu kaitu ngaranna kanikmatan surga, tapi ieu hidup asal waktu itu batur. Nabi Adam. Nah sabaraha kitu wa ja'ala minha zawjah. Teras Allah ngadamel ti Nabi Adam zawjah kana bojona. Maksud ti Nabi Adam teh aya minat dorotnya Aisyah. Tegesna tina tulang iga bekasan Nabi Adam anu belah kenca. Jadi tulang iga bekasan jari kurang hiji. Hitunganana antara kenca jeung batu kenca. Idama min dorotnya Aisyah. Tina tulang iga bekasan anu belah kenca. Di Nabi Adam dijagelekeun ku Gusti Allah tina tulang iga bekasan Nabi Adam anu belah kenca, janten hiji istri anu geulisna kawanti-wanti endah namali. Yang ngaranna surga wae golek bangun. Nabi Adam kasih lain kasar. Siti Hawa terus. Malah terkok wae hukuman aus. Jangan Gusti Allah didamel Siti Hawa di sawarga disarekeun jeung Nabi Adam nu dicangak tina tulang iga bekasan nu paling kenca. Begitu dan makna dijieun lias kumalilah supaya tentrem dijieun pamajikan si lalaki dan supaya lalaki tentrem. Tenang. Rek usaha kali tenang. Da anak aya ngurus imah aya ngurus. Beda jeung sekarang lagi.
disimpen buatan ku Gusti Allah di sawarga. Begitu di dalam Siti Hawa dicari sakit Nabi Adam, ku Nabi Adam dirampak diwagel sateracan kena pandangan Nabi Adam ke Siti Hawa, terus diwagel ku malaikat hatta tukti mahroka. Tawa kaca maksimikan dan Adam memeh dibayar mas kawin mahroka. Dibayarlah ku Nabi Adam mas kawin Siti Hawa nyaeta kaos jeung sholawat sakal seueum nasara musliha binaksin pusakali pesa. Saha kawin kenana pangulu aya walian aya saksian teu aya disaksian ku malaikat panguluna teh can aya. Can aya patugas dikatakan urusan agama bisa. Dan mana di sawarga ditinggalkanlah Gusti Allah antawis Nabi Adam sareng Siti Hawa kakarek tenang hidup Nabi Adam. Allah tempel anjeun duaan caricing di sawarga kami nikmati sadaya fasilitas nu aya di sawarga illa hadis saja angin ieu tangkalan saja bilkhul. Padahal kurang maha kenikmatan sawarga, tapi Nabi Adam sampai terusir di surga. Kagoda ku setan, Nabi jeung Rasul mustahil kagoda setan. Rasul mah kagoda. Jenah Nabi Adam beunang kagoda ku setan nepi ka naon? Nepi ka muang kana buah bulu. Sanes kagoda ku setan. Setan ngagoda Nabi Adam, Nabi Adam teu kagoda. Setan ngagoda ka Siti Hawa, Siti Hawa mah dalaye nah. Itu prosesnya. Dan mustahil Nabi atau Rasul benar kagoda setan. Jadi nu digoda ku iblis nate Siti Hawa. Siti Hawa digoda ku iblis, Hawa anjeun hayang nyaho naon karna salaki anjeun Adam jeung anjeun dicari ku Allah maka wa qodi nah anjeun teu nyampakeun wa qodi al qodi dan nalakeun mun anjeun ngadahar wa eta bakalan bisa warga bakal tahu temu anjeun duaan langsung di surga dan rek di kadunya. Nah Siti Hawa makeni kagoda iblis tah ke Siti Hawa ngarengi ka Nabi Adam biasa menelewakan kana yang itu kumaha. Jadi kagoda Siti Hawa tidak laki mah awewe jadi tentara setan itu ngagoda laki gitu lah. Laki mah laki mah kelemahan eta luha lewat geus yang saya digoda Nabi Adam diperdilah Nabi Adam Siti Hawa saanteunya nyaah ka pamadikan pangmalak teulah wa qoli tidak dina ayat saja. Sabada ditikahkeun ka Nabi Adam jeung Siti Hawa palamma takosaha hamlat hamlan khafifan faqadrat bihi. Ya berhubungan suami istri hamillah Siti Hawa.
hamil Siti Hawa, hamil menuju alif hamalan Robi paman Robi baru singkat. Ayo ukali bersama kaya untuk bahasa ulama nyiram. Siti Hawa itu. Jadi itu kebetulan sunnah juga seorang wanita. Lelaki mama, sebab nanya belian kalau ini ayat kayak begitu karena mengalih ribu sakiran Siti Hawa sagala terawas tersingkat kaditu kadir disawat falamma sekolah sama-sama satu gila gede opat bulan lebih kan manana da'allahu rabbahuma Nabi Adam jeung Siti Hawa ngadoa ka pangeranna nyaeta ka Gusti Allah. Jadi itu paling dijabah doana itu bapana. Padahal sekarang loba minum doanya. Tukar kawan dengan bulan. Nuker salah kita apa? Itu kan batu. Memang kuat itu percayakan begitu. Lainnya salah percaya kena gitu. Dan paling sekali jadi adalah doa menjadi induk Bapak. Nabi Adam jeung Siti Hawa ngadoakeun nah aya dibere anak kasep, nah aya dibere anak geulis, nah aya dibere anak sukses lain. Hayangna lain ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Gusti lamun Gusti maparing kabeh anak anu soleh lanakunanna minasyakirin, yakin kaula janji kaula gawe syukur guys. Nah, jadi ayat itu sebulan budak soleh, sebulan budak soleh malu. Sebulan dulu kita satu nikmat, ada anak sukses, jabat utara pengaruh soleh terus. Lain ayat tanah soleh, lanakunanna minasyakirin. Itu sejarah singkat awal mula nama Musa alhasilna kesimpulanna rek kumaha wae oge urang teh dina asal eueuh sadaya nanti karena dina asal eueuh lantaran Siti Hawa didamel tina ieu wakasan Nabi Adam didamel tina kanjeun cai sampai di dia Nabi Adam dan Siti Hawa sampai di zaman Adam berayat tuluy di ayat kesimpulannya KBG berarti dina asal tuluy ayat berarti ayat teh ayat nu ngayat dina nyaeta Gusti Allah.